sawah mulai cengek. Sawahna ayeuna angin. Wah, hese ka dieu mah jalanna euy ayeuna. Punten. Punten kana. Pasti kolot baheula mah barudak kolot baheula barudak baheula hayang pasti ciganang bade ke pesawahan ieu nya pas langki anu melak sampe tuh inu gawir yang gawir naon galengan mare pare ya mare pare beres bah beres kamera apa yang lagi jual ngopi mana yang mari sama batu di kameraan dari tanah bapak mana tadi di Tanah Abangnya jauh teuing ah tadi itu nah area tuh ngalineung nya sangat jamang apung ul atas skala sapali mah rata kan karena naon euy keranyang-anyangan oh. Punten tuh di saung nih lokasi saung oh yuk kada ngumpul ngiuhan panas teu kuat ya teh aduh video mah sorangan kopi nemokeun kopi tuh aya salungnya sawaraas ieu ini gara tuh kumpul ngarit ini kumpul ngarit amin Mama tadi nge Yule di ieu di video keur rek oh. Nah. Oh bener ngomong bangiwan panas teu kuat euy aduh. Belum terangna euy. Enggak kena rek ieu bener ngomong man. Dong Jon. Oh.
Oh, dibanding kurang ge isuk rek jeung Sula isuk mah jeung barudak we darekeun. Ini lokasi itu di Soreang. Lokasi Soreang. Ya, jadi di Dumbulan ya namanya. Tuh aya gadis, ya pedesaan, gadis naon eta cenah we? Sebut teh gadis naon? Gadis kampung. Gadis lemur lain kampung. Pasisian itu. Nama gadis gadis kampung geus di beruman buukna geus dalaul ku zaman kiwari mah nya. Orang barat-baratan. Ayo barat-baratan ku zaman kiwari. Tuh.